seueur segala perkara seueur nikmat karasana. Tapi bila mana teu biasa ibadah mah paur ka dituna nikmatna sagedeung mung di alam dunia mungkin moal kabagian. Gitu. Sedangkan di alam dunia mah nikmatna aya waktuna, aya batasna, tapi engke nikmat di akhirat teu aya batas. Aya mimitina teu aya tungtungna. Nikmat teh saja nikmat anu dipasikeun di alam dunia teh nikmat teu seueur ngan hiji. Nikmat hiji dibagikeun ka sararea ka makhluk kabeh, lain kumpul ka manusia, ka sata oge dipasieun ka nikmatan. Apa lamun mungkin dipasikeun eta nikmat anu salapan dulu salapan. Gitu. Geus teu kabayangkeun. Nikmat dunia wae anu kareta nikmatna komo lamun urang di akhir mana alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah ieu teh ciri-ciri kabijaksanaan Gusti. Ayeuna sasi Sya'ban persiapan diri urang sadaya